Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, langkung dipayun mangga urang sami-sami manjakeun puji kalih syukur ka Gusti Allah, wirehna kalayan kudrat iradat mantenan. Alhamdulillah urang sadayana masih keneh dipaparinan yuswa. Pamudah-mudahan ieu yuswa teh senantiasa diisian dina kahidupan urang sadidinten di alam dunia teh ku pirang-pirang amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat miwah salamu ya salamina dikucurkeun dilimpahkeun ka junjungan alam panutan urang sadayana suri tauladan urang sadayana habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam parantos nimutan urang sadayana kungalangkungan hadis saur Kangjeng Rasul, ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Anu pihartosanana wallahu a'lam bimuradi. Hai umat kaula sing areling aranjeun sadayana, bahwasanya di diri urang sadayana, di jasad urang sadayana aya sakepeul daging. Jadi di diri urang teh ibu aya daging anu agungna kirang teu langkung ti keupelan orang dewasa. Mudghah teh sakepeul daging, ukuran keupelan dewasa teh mudghah. Fa idza salahat, maka di mana-mana hade sae eta sakepeul daging teh salahal jasadu kullu, maka bakal narima hade narima sae sakabeh jasad, sakabeh awak. Tegasna jisim urang sadayana, jasmani urang sadayana bakal narima hade lamun ieu anu sakepeul daging teh hade sae. Wa idza fasadat, jeung di mana-mana eta mudghah sakepeul daging nu dimaksud ku Kangjeng Nabi, fasadat narima cacat, goreng, fasadal jasadu kullu, maka bakal narima goreng oge sakabeh jasad anu sifatna jasmani. Ala
sing emut aranjeun sadayana namun dimaksud mudghah di dieu wa hiya qalbu. Nu dimaksud mudghah di dieu eta qalbu. Naon cenah Ibu? Qalbu ku qaf sanes ku kaf. Margi upami Ibu nyebatkeun ku kaf ya, biasana upami ku kaf tos dilatenkeun kalbu ya, di jero kalbu. Nah, upami Ibu nyebat qalbu ku kaf itu bakal benten makna jeung qalbu. Upami nyebatna kalbu itu hartosna gogog, isokna gogog ya, kalbun itu maknana gogog. Tapi upami ku qaf qalbun, qalbu hatina artina hate. Nah jantan nu dimaksud sakepeul daging ku Kangjeng Nabi teh nyata hate. Kangjeng Nabi di mana-mana sae eta hate qalbun, maka bakal narima sae sakabeh awak urang sadayana. Jasmani urang sadayana bakal narima hade. Maki mustahil Ibu jalmi anu hade hatena tegesna bersih hatena, mustahil panangana cuka cokot lain cokoteunana. Dua sampeana mustahil dilengkahkeun ka tempat anu teu dipikaridho ku Allah. Mustahil dadanguanana penglihatana pokoknya setiap jasmani na eta jalmi ketika hatena bersih mustahil dipake teu benar. Mustahil. Lagi Kangjeng Nabi di mana-mana bersih naon eta mudghah tegasna hate maka bakal narima hade sakabeh awak. Tegasna ciri jalmi nu bersih hatena panangana teu wantun cuka cokot lain cokoteun nana. Dua sampean ngarasa berat ngalengkahkeun ka tempat maksiat. Dua socana senantiasa dianggo ngaos Al-Quran, tadabur alam, nafakuran setiap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu piknik ka Cisoka, Masya Allah satungtung dulu eta pemandangan hejo ku pucuk teh. Ingat ka Gusti Allah, ya Allah ya ciptaan anjir tuh ciri jalmi hatena bersih. Haina Ibu ngalengkahkeun ka pengajian tempat saya tempat awan Ibu. Tempat saya insyaallah mudah-mudahan ku barokahna ku sababiahna Ibu hadir di pangaosan, mudah-mudahan Ibu sadayana sing dibersihan hate-hate urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, minimal atuh hadir di pengajian jantan sababiah wasilah dibersihan dosa-dosa orang sadayana. Meni payus pantas ya saur Kangjeng Nabi sing sajal makna nurek init nyuprih ilmu sate acan ngalingkahkeun dua sampena digugurkeun dosa-dosa eta jalmi ya, dihapus dosa-dosa margi jalmi nu niatna bade thalabul ilmi berarti bade ngalengkahkeun dua sampean ka tempat anu mulia, ka tempat anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pandangan Ibu di majelis taklim pasti melihat wajah-wajah jalmi-jalmi anu mulia ya. Setiap hadirna Ibu di majelis taklim pasti mual mungkin nu hadir di majelis taklim ngagibah ngomongkeun batu tinggal si ustad baju na meuni kuncal mual mungkin tuh tingali nu ngaji na meuni goreng patut mual mungkin ya itu dinu ayeuna ge pada kana muji euceul masyaallah baju teh meuni kaciri sae nya meser ti mana euceul mah moal kabeuli ieu baju ya sok sabaraha hargana jutaan kaluhur silih muji acekna sae Masya Allah asa kawenehan ya gitu ece ningali ka pangaosan
ya lamun hareureuy teh ya senantiasa memandang wajah-wajah nu mulia, senantiasa mendengarkan kedua telinga kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala ketika hadir di pangaos. Mudah-mudahan sakali deui ku wasilahna ieu pangaosan, ieu pangajian mudah-mudahan urang sadaya singkeng harga di Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Margi makna tina pangajian nyaeta asal kecap tina pangajian. Hartosna harga. Jalmi anu hadir di pengajian berarti kenging harga dipayeunkeun Allah Subhanahu wa taala, tegasna diangkat darajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha bidu Allah di Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah bakal ngangkat dua golongan ti hambana Allah. Golongan kahiji nyaeta jalma-jalma nu arariman, golongan kedua jalma-jalma anu ngagaduhan ilmu atanapi jalma-jalma nu keur nyupri kana eta ilmu. Diangkat darajatna ku Allah Subhanahu wa taala. Ciri jalmi nu diangkat darajatna ku Allah eta jalmi bakal mulia di payunan Allah, mulia di sisi makhlukna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, wih kana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalbu hate mangrupikeun imahna pikeun takwa, imahna pikeun ruh. Punten. Sekali deui, qalbun hate teh mangrupikeun imahna pikeun ruh. Pikeun ibu? Ruh. Ayo ruh ayana di mana ibu? Di hati. Ruh ayana disebut lagi rohani. Margi urang mah salaku jalmi ngagaduhan dua jasad. Ieu nyambung kana pangaosan waktos dinten Senin. Setiap jalma ngagaduhan dua jasad ibu. Jasad nu kahiji sifatna kasar disebutna jasmani. Jasad nu kadua sifatna lembut disebutna ruhani. Tah hate mangrupikeun imahna ruhani. Jeung kuring bade tumaros ibu, tujuan ibu ngagaduhan bumi kanggo naon? Kanggo nyalametkeun diri tina hujan lamun turun hujan, nyalametkeun diri tina kapanasan lamun panas. Dina hartosan tujuan urang sadaya na cicing di jero imah teh sangkan lamun hujan teu kahujanan, lamun panas teu kapa. Nu kaduana tujuan ibu ngagaduhan bumi teh kanggo hiasan, kanggo naon namina teh sangkan hirup urang sadayana di alam dunia merasakan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga loba jalmi nupang agreng-agreng bumi pa sae-sae bu, arti tujuanna kanggo hiasan. Ya, sangkan semangat hidupna. Ya, sangkan teisin ku tatangga. Ya, itu berarti upami ibu bumina pas saya katinggalna ya berarti niatna kanggo hiasan. Salajengna tujuan ngagaduhan bumi teh nyaeta kanggo kenyamanan. Kenyamanan urang sadayana terhindar tina perkara-perkara anu teu dipikahoyong ku urang sadayana, sapertos lamun urang gaduh bumi mustahil bakal jalmi anu noong nalika urang keur hareureuy jeung salaki. Itu kenyamanan, nyaman orang sana ketika istirahat. Tah ruhani oge sami. Ya, ruhani ngabutuhkeun bumi. Imah nyaeta hate.
anu mana ieu ruhani teh hoyong kenging keamanan, hoyong kenging kenyamanan, hoyong kenging keindahan. Sakumaha jasmani, sakumaha ibu nganalika ngagaduhan bumi. Naon keamanan pikeun ieu ruhani? Aman tina setiap perkara-perkara nu matak ngabahayakeun qalbun hate. Eta penyakit hate. Margi penyakit hate ngabahayakeun karena hate. Anu sehingga ketika hate tos terkena penyakit, ya, maka bakal sekujur awak urang sadayana jasmani urang oge bakal narimakeun penyakit. Seperti tadi diasar Kanjeng Rasul. Idza fasadat jasadu kullu. Ketika narima cacat eta hate, maka sakabeh awak bakal narima cacat goreng. Resep cuka cokot yang sajabi. Tah. Qalbun ruhani ngabutuhkeun nya imah anu aman tina penyakit-penyakit anu matak ngarusak ruhani. Nyata iri dengki hasud jeung sajabi. Sehingga urang sadayana dituntut ku Allah Subhanahu wa taala sangkan urang sadayana satiasa kedah tiasa ngabersihkeun manah-manah urang sadayana. Bersihan hate-hate urang sadayana tina mangpirang-pirang penyakit. Magi ieu ruhani ngabutuhkeun keamanan tina eta penyakit. Kenyamanan. Sakumaha ibu ngagaduhan bumi hoyong nyaman, istirahat hoyong nyaman moal sangkan ulah aya nu noong hate oge sami, ruhani oge sami, hoyong ngagaduhan kenyamanan. Ya. Non sababiana atapi non perkara anu matak nyamana ruhani tegasna nyamana hate urang sadayana nyaeta ku cara urang zikir ka Allah Subhanahu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sing emut ku cara zikir ka Allah Subhanahu wa taala hate ya bakal tenang. Ketika hate geus tenang, kalbu geus tenang, ruhani oge bakal narima tenang. Ketika ruhani tos tenang, tegasna hate tenang, jasmani oge narima katenangan. Zikir ka Allah Subhanahu. Makna zikir di dia dua ibu. Zikir ka hiji ya, zikir dia qalbi ku hate. Astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi mau salawat ke Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Ya, assalatu wassalamu alaikum. Mana bebas salawat. Kita zikir ku hati. Ya, zikir secara zahir nyata ngalaksanakeun kana setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, zakat, haji, menjatan sepuh, kacarogi, kata tangga, nya kasahanatkeun hormat ka saluhur jeung saterusna. Itu zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Tegasna ibadah ka Allah jeung ibadah kepada makhlukna Allah Subhanahu wa taala. Bakal tenang hati teh. Bakal tenang cara zikir ke Allah bakal nyaman hati. Ya, tadi hiasan ya. Naon hiasan hati? Ibu yang terang teh hiasan hati. Ini mah berlaku kanggo istri. Hiasan hati yang istri solehah. Ya, cara geso saleh. Ya, ketika ibu terus jantan istri solehah pikeun carogekeun ya, keur salaki batur mah teu solehah oge kajen teuing ibu. Mendingan gitu, nu penting solehah, payunan, cara ge, awas ulah sabalikna, ieu mah solehah, hareupeun salaki batur, aya di dia model gitu. Naudzubillah summa naudzubillah min, ni keong wae, aya ka salaki batur, aya hareupeun salakina sorangan jomet, ya, tekau. Jadi resikoan jamet dulu di baudan kuat kesaminggu baudan itu diberi jatah dawo ya itu naudzubillah summa naudzubillah min kajen teuing hareupeun salah ti batur salah nu penting hareupeun salaki sorangan solehah. Contoh
harapkeun batur salah maksudna lain urang kudu nya gitu loh nganyeri salaki batur maksud sanes kitu punten kajen teuing urang disebut culangun ku salaki batur kajen teuing disebut culangun ku salaki batur ibu daripada timbul fitnah ke kadituna contoh misalkan ibu ngalangkung harapkeun salaki batur kajen teuing teu ditanya gitunya daripada ditanya mata nimbulkeun fitnah ya gitu kecuali upami misalkan tapi punten kecuali upami misalkan kamu menjaga perasaan ala kadarna narasna ya ala kadar ulah duduk kok panjang lebar ngobrol jeung salaki batur bising timbul fitnah bising ecak-cak bodas ditingali yo bising kitu nya ala kadarna ya gitu ulah nimungkeun naon matak nimbulkeun fitnah lah maksudna gitu ibunya nah gitu ya hiasan hati teh nyata lamun ibu menjadi istri solehah pikeun caruk ya salaki jadi suami soleh pikeun istri eta hiasan hati ya hiasan hati nah mari sakitu mangga urang sami-sami ya ngadoa ka Gusti Allah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik Allahumma ya musyrifal qulub syarif qulubana ala ta'atik mangga sasarengan ibu Allahumma ya musyrifal qulub syarif qulubana ala ta'atik apal bieu mah dadi tuntun maksudna kieu hei zat anu ngabolak balikeun hati hei zat anu maha ngabolak balikeun hati ya. Tetepkeun hati abdi di jalan kataatan eta maksudna hartos ibunya di jalan kataatan hayang ditetepkeun hati urang sadayana di jalan kataatan bade musyarifal qulub atau muqallibal qulub mangga hartos samieu ya gitu. Hayang ditetepkeun ieu hate teh di jalan kataatan margi Gusti Allah zat anu maha ngabolak-balikeun hate ini terkadang hayeuna urang taat ka Allah ya ngajalankeun parentahna Allah tapi ketika orang ngajalankeun kana parentahna Allah dibarengan ku sombong takabur dibalikeun ti Allah Subhanahu wa taala bagi Allah mau terido ibadahna dibarengan ku kasombong kumaha iblis laknatullah kurang kumaha atuh ibu nalika dilebet surga ibadah ngewekkeun ibadahna malaikat sabenerna ibu iblis teh pinter maos Al-Qur'ana ya lamun dibandingkan jeung ibadah orang eleh ku iblis malaikat oge eleh ibadah nah ibu ku iblis tapi naon atuh eta iblis dugikeun ka dikaluarkeun ti surga sombong ibu ibadahna sombong ka Allah ngarasa dirina kang luhurna nah sehingga ku Allah dibalikeun tadina mulia jadi hina bahkan dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala dugikeun ka poean kiamat naudzubillah min ngadu aing teu bisa ku arep telaten ya Allah tetepkeun hati abdi nya di jalan ka taat dan margi anjeun zat anu maha ngabolak-balikeun hati sehingga ibadah urang ibadah karena Allah hati-hati ya setiap ibadah urang sok sia dibarengan ku takabur kasombongan margi kasombongan perkara anu matak ngarusak amal-amal soleh urang sadayana ya kasombongan teh lir ibarat seuneu anu ngaleburkeun nu ngarusak suluh anu sehingga jadi lebu eta sombong yang ngarusak karena pahala urang sadaya ngagibah ngarusak karena pahala urang sadaya ya naudzubillah summa naudzubillah min seurkeun ngadoa ibunya ngadoa sangkan ditetepkeun ieu hate urang sadaya teh dina kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Imam Athaillah Al-Askandariyah sebagai imam
Imam Nusanesna ngabagi hate teh jadi 3 bagian. Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang dimaksudnya. Imam Athailah al-Askandariyah jeung Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ngabagi hate jadi 3 bagian. Nah, ieu perhatikan ke ibu sadaya. Ya. Sebenarnya cenah ibu ayat ieu qalbun hate. Ya. Dibagi 3 bagian. Kahiji qalbun mayitun. Nah, yakna disukunkeun teh kain ditasdidan. Nah, diupami yakna ditasdidan bakal benten makna mayitun. Ya, mim ya ta. Yakna disukunkeun di paehan mayitun teh kain mayitun. Upami mayitun kalebet arurang ibu. Maksudna calon-calon jalma nu bakal maut. Upami yakna ditasdidan. Upami yakna disukunkeun maut hartosna. Ya, matak ibu namun jalmi nyebat hei mayit tong ngambek ibu kudu ngarumasakeun ya. Hei calon maut, calon nu maut ulah ngambek da urang kudu pasti bakal mah. Tapi upami jalmi hei mayit itu di mayitun kudu urang kudu ngambek da kami mah hirup keneh kitu bareng asa namanya can maut. Kaiji qalbun mayitun hate anu pae hate anu maut ya nu kahiji ya bagian nu kahiji qalbun mayitun hate anu pa hate na saha anu pae teh nyata hatena jalma-jalma kafir pae dina pituduh Allah Subhanahu wa taala walladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Terus ya jalmi-jalmi kafir nyatos dipaehan hatena naha anjeun mere pituduh ka maranehanana atana pitu mere pituduh ka maranehanana tetep maranehna moal iman ka Allah Subhanahu wa taala tos dipaehan hatena tos mati tina pituduh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudna jalmi mutus mautna masih kene dia kafir ya masih kene hirup aya kemungkinan Allah mere hidayah ya itu aya kemungkinan Allah masih kene maparna hidayah hatena jalma-jalma kafir tas dipaehan tina pituduh Allah Subhanahu wa ta'ala ya kana hidayah kana maksudnya pituduh di dia nyata karena agama anu dipikari doa Allah Subhanahu wa ta'ala karena imankeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu kaduana pembagian qalbun teh nyaeta qalbun marid. Qalbun hate anu gering. Nah, bagian nu kadua ieu mah pasti berlaku pikeun urang sadayana. Mata kedah hati-hati ibu ya regepkeun ieu hate bagian hate anu kadua margi sok sieun bagian hate anu kadua ieu aya di diri urang sadaya nyata qalbun marid hate anu gering saha jalmana anu hatena gering nyata jalma-jalma anu munafik jalmi-jalmi anu bermuka dua hareupeun si A ngomong kieu hareupeun si B ngomong kieu ya bermuka dua hei A cek si B maneh goreng batu hei B cek si A maneh goreng batu ngadu domba namimah ya bermuka dua ya, itu munafik atanapi hareupeun jalma iman ngaku iman kaula iman ka Allah tapi nalika hareupeun jalma kafir kami kufur ka Allah eta munafik ya sedangkan Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari ciri munafik teh ayati ciri ayatul munafiq salas idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana
Ari ciri munafik teh aya 3. Kahiji di mana-mana ngomong bohong. Ya, albet tadi kan nami mah ngadu domba. Cek si B mana kieu. Bohong ngomongna. B, mana cek si A kieu. Sehingga terjadi adu domba sehingga terjadi permusuhan antara si A jeung si B menyaritana si C. Ya, itu ngomongna ngabohong. Teu saluyu sareng kanyataan. Ya. Berarti ibu hati-hati. Lamun salami ieu urang sadayana ucapan masih keneh bohong, resep ngomong bohong pertanda hate urang teh gering. Ya, gering. Ciri nu kaduana jalma munafik teh nyaeta wa idza wa'ada akhlafa, di mana-mana janji sulayan. Menebar janji. Ya, kerusum pemilihan, masya Allah silaturahmi nate meni dijugjug kaimahmu di gunung oge. Ya, daya pamaksa. Nalika ruang riung pangharupna dahayang katem dari menebar janji. Ya, bakal ieu lembur bakal maju lamun ya kaula maju jadi pamimpin. Terus menebar janji. Ketika ya jadi pamimpin sulaya kana janjina pertanda eta jalmi teh eta pamimpin anu gering. Ya, gering hatena. Sababna bunga saha? Ya, ingkar janji. Ta ciri nu kadua, ciri jalma munafik nu kadua. Nalika berjanji sulaya. Nu katiluna ciri jalma munafik teh nyaeta wa idza tumina khana. Di mana-mana dipercaya khianat. Ya, terus jadi pamimpin teh khianat ka rakyat. Teu nyaak ka rakyat. Ya, ngagencet rakyat. Mesakan duit rakyat jeung saterusna. Khianat. Nu pangbaayana khianat ka Allah ieu. Naon cirina khianatna jalma ka Gusti Allah? Ari cirina jalma nu khianat ka Gusti Allah teh nyaeta murtad. Jalmi nu murtad nu kaluar tina kaimanana ka Allah jeung Rasulna tegasna kaluar tina agama Islam eta jalmi pang khianatna di alam dunia. Jalma murtad ibu pang khianatna di alam dunia jalma khianat ka rakyat masih keneh saleuheung ibu. Masih kena mending, tapi nalika teh khianat ka Allah jeung Rasulna tegasna murtad. Ya, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan urang sadaya tebikeun tina sifat murtad. Sakabeh amalna salami jadi umat Islam dihapus ku Allah Subhanahu wa taala ibu. Hajiana, umrohna, sedekahna, salatna, puasana, zakatna nol di payunan Allah Subhanahu kusabab naon murtad khianat ka rakyat nya sekadarnya sebatas dihapus jadi kapemimpinanna di hiji nagara lamun jadi presiden dicoret ya dipecat lamun kitu nya apa menjadi kepala desa dicoret ku urang nu aya di eta desa tapi ketika khianat ka Gusti Allah dunia akhirat nol di painan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Tapakurangan urang hate nu kadua tapakurangan urang. Ya, urang kedah introspeksi diri kana hate nu kadua. Margi bagian hate nu kadua ieu berlaku pikeun urang ieu. Lamun salami ieu urang sok rumaos sok bohong. Rumaos
ingkar janji, sulayak kana janji, khianat kana amanah, pertanda hati orang teh gering. Hati nu gering mah. Ari sakur-sakur perkara anu gering butuh obat tawan teh ibu. Butuh obat. Ma jadi tukur butuh obat tuh. Itu. Nah ketika hati orang gering obatan ibu. Ulah diantam. Non obatna. Saur Kanjeng Rasul kullu da'in dawa'u. Ya. Sakur-sakur penyakit aya obatna. Wa dawa'u jeung ari penyakit hate ya, al istighfar eta maos istighfar. Aya makrunun bitaubat. Ya. Sakur-sakur penyakit pasti aya obatna saur Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dawa'ud dunubi al istighfar. Jeung ari obatna hate maksudna nya penyakit hate al istighfar eta maos istighfar. Aya makrunun bitaubat tegasna dibarengan ku taubat. Margi dosa teh aya dosa leutik aya dosa gede. Dosa leutik cukup istighfar ya. Itu ngomongkeun batur eta kalebet dosa alit ibu cukup istighfar. Astagfirullahaladzim. Dosa gede nyakutukeun Allah. Kata Nabi murtad tiasa tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Asal-asal tobatna. Ya. Bersihan hati orang sedang ku cara nyieurkeun istighfar dibarengan taubat lamun urang ngarumasakeun boga dosa gede. Asal ibu istighfar ya, istighfar. Padilah istighfar teh ibu lain ngan saukur ngabersihan dosa-dosa kumpul sanes. Padilah tina istighfar teh diantawisna insyaallah bakal janten sababiah eta istighfar teh dilancarkeun rezeki. Pan urang eureuk rezeki mos istighfar, seueurkeun mos istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Insyaallah lancar rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita bagian nu kadua golongan hate nu kadua nyaeta qalbun marid, hate anu gering nyaeta hatena jalma-jalma munafik. Nu katiluna saur Imam Athaillah Al-Askandariyah jeung Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bagi hate nu katilu nyaeta qalbun salim, hate anu salamet, hate anu sae, hate anu pinuh ku mangpirang-pirang rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Hatena saha eta kira-kira cek ibu? Hate nu pae hatena jalma kafir. Hate anu gering hatena jalma munafik. Hate nu bersih nu salamet anu sae kieutan cek ibu hate saha? Ha? Hate jalma-jalma anu soleh. Ya? Gitu. Hatena para nabi, para rasul, hatena pewaris para nabi jeung rasul, tegasna para ulama, jalmi-jalmi soleh. Ya, eta kagolongkeun hate qalbun salim, hate anu salamet. Tah mudah-mudahan we ibunya ku barokahna ieu pangaosan urang sadayana sing kagolongkeun golongan hate nu katilu qalbun salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hoyong ibu hate urang salamet. Wayahna kudu bersihan. Hati-hati orang sadayana tina mangpirang-pirang penyakit. Tadi teh seueurkeun istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Margi saur Kanjeng Rasul kullu da'in dawa'un wa dawa'un wa dawa jeung ari obatna penyakit dosa, obatna dosa nyata mos istighfar. Seueurkeun mos istighfar ka Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah beki seueur urang maos istighfar dibarengan tobat ka Allah, insyaallah urang kagolongkeun hate urang sadayana kagolongkeun hate qalbun salim, hate anu salam. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kintitin ieu pangaosan kahiji mangga urang sasarengan samampuna ikhtiar ngadoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan urang sadayana sing kagolongkeun jalma-jalma anu ditetepkeun aya dina kataatan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegasna ditetepkeun manah-manah urang sadayana, diistiqomahkeun manah qalbu urang sadayana dina kataatan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu kaduana tina inti ieu pangaosan mudah-mudahan urang sadayana sing ditebihkeun tina hate anu pae, hate anu gering, oge mudah-mudahan ku barokahna ieu pangaosan urang sadaya sing kagolongkeun hate-hate urang teh hate-hate anu salamet di dunia sinareng di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina sakieu biasa kadugikeun, mudah-mudahan suksanaos ieu pangaosan secara singkat padat, mudah-mudahan sing ngajantung ilmu anu manfaat pikeun urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.